Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda. Dina lawungan ayeuna, urang bakal diajar ngeunaan kaulinan barudak. Bagian kaparigelan molahkeun kaulinan. Samemeh hideuk molahkeun salah sahiji kaulinan barudak. Hayu orang nonton sasarengan prak-prakan sawatara kaulinan barudak Sunda. Ayam benang tuh? Kali. Ayam tuh. Etana anu ngajentul. Urang mun raya-rayan yuk. Yuk urang gambrengan yuk. Ayo, gambreng. Mungkin kalayung gambreng. Orang
kacapit ku bulu pare memencetna. Jual pada lemah wawayang jek nong kenang. Tah eta sawatara contoh prak-prakan keuinan budak Sunda teh. Ayeuna cobi hidup caritakeun keulinan anu dipikaraseun ku hidup. Teras tulis dina buku tugasna sewang-sewangannya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.